Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun Tafsir Juz Amma karya Ustad Uus Suhendar. Urang tos dihanca surat Al-Insyiqaq. Insyaallah urang bacakeun deui surat Al-Insyiqaq ayat 20 dugi ka 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Tapi naha maraneh teh teu daraek ariman. Yang di mana Al-Qur'an dibacakeun ka maranehna teu sarujud. Sakitu fasilitas hirup dipaparin ku maraneh ku mantenna nya kitu deui lalakon kahirupan geus dijenrekeun, maka Allah Malik fama lahum la yu'minun. Nah maraneh teh beut teu ariman, teu daek dipikanya aku Allah nu Maha Herman, nu Maha Heman, Maha welas tur Maha asih. Kalaka hirup teh mawa karep sorangan. Wa iza quri'a jeung di mana dibacakeun sarta dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an la yasjuduna maranehna teu daraek sujud malah ngabalieur. Ayat kedua hiji ka abus ayat sajadah, lamun urang maca ayat disunatkeun langsung sujud sakumaha dicontohkeun ku Kanjeng Nabi anu disebut sujud tilawah. Carana lamun nalika salat rengse maca eta ayat langsung sujud sakali bari maca takbir sarta bacaan dina sujudna sakumaha dijelaskeun dina hadis riwayat Ahmad jeung Abu Daud ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudil Qur'ani bil lail yaquluhu fi sajdati miror sajada wa wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Satemena Kanjeng Nabi Muhammad SAW nalika sujud Al-Qur'an maca ayat sajadah, nalika salat penting mantena maca doa diulang-ulang. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bi haulihi wa qawli wa quwwatubi. Wajah hate abdi samujud kanu ngadamelna oge kanu nyababkeun tiasa nguping sareng ningali samuduranana jeung kakawasaan mantenna. Rengse sujud langsung cengkat deui nangtung bari takbir. Neruskeun bacaan atawa langsung ruku lamun rek nyukupkeun bacaan nepi ka dinya. Lamun di luar salat teu aya halangan teu boga wudu sakumaha dijelaskeun ku Imam Bukhari yan Ibnu Umar sujud tilawah tanpa wudu heula. Ayat-ayat sajadah sakabehna aya dina Quran surat Al-A'raf ayat 206, Arad ayat 15, Al-Nahl surat 50, Al-Isra ayat 108, Maryam surat ayat ke-58, Al-Hajj ayat ke-77, Al-Furqan ayat ke-60, An-Naml ayat ke-20, As-Sajdah ayat ke-15, Asy-Syad ayat ke-24, Al-Fussilat ayat ke-38, An-Nazm ayat ke-62, Al-Insyiqaq ayat ke-21 jeung Al-Alaq ayat ke-18. Sakitulah urang macakeun Tafsir Juz Amma karya Ustad Uus Suhendar. Mugia aya manfaatna. Aku qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.